Ilmu teh nugas katarima ti kokolot urang masing-masing. Ulangan saukur diwiridkeun hungkul kulisan. Ulangan saukur dibaca hungkul tapi tuikeun wiridna ku wirid pagawean. Sabab naon? Sabab aya nu leuwih bedas batan ucapannya eta pagawean. Aya nu leuwih afdal batan ngundang pitulung rahmat Allah ku ucapan nyaeta ku pagawean. Jadi tepikeun eta ilmu tina lisan kana gawe sing nepi ka jadi ilmu tingkah supaya sampurna seperti sampurnana diri orang salaku manusia. Orang teh manusia ari manusia teh jajadian Gusti Allah anu pangahengna anu pang sampurnana. Di antara kasampurnaanana nyaeta ngahijina manunggalna tilu perkara anu disebut baliyah, nuroniyah jeung kamilah. Da ilmu ge sampurna lamun geus surup kana tekad, kana ucap, kana lampah, hartina ngabaju miraga sukma jadi wujud hirup orang sapopoe. Lamun sampurna wiridna engke bakal bijil waridna. Wirid telir ibarat tangkana, warid telir ibarat buahna. Contohna lamun hujang wirid bismillah ku gawe, ari gawe na bismillah teh diantarana nyaeta nyaahan jeung berehan kepada manusia. Naun buahna tina nyaahan jeung berehan kepada manusia nu aya di ieu bumi? Dijawab ku pangandikana Gusti Allah, yarhamukum man fis samai. Di antara buah nanti nyaeta ujang engke baka dipikanya kun saluhureun. Salian ti eta lamun urang migawe ilmu nu geus dikanyahokeun ku urang masing-masing, mangka pangeran bakal ngawariskeun, bakal nambahan ka urang ku ilmu-ilmu anu urang can nyaho. Kateranganana man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Jadi orang tongkorong batok jembarkeun ieu diri ku cara migawe ilmu-ilmu nu geus kapibanda ku diri orang sewang-sewang, supaya orang teh aya dina peningkatan. Da sabab ilmu ge bertingkat-tingkat. Ceuk paribasa teh mah di luhur gunung ge aya keneh langit, di luhur langit ge aya keneh langit. Dina bab ilmu ge pan aya ilmu akli, aya ilmu ahwal, aya ilmu asror. Contoh ujang teh ahli kopi, menguasai ilmu kopi, kopi naon wae nyaho. Tuluy eta kanyaho ujang teh dina bab kopi teh ditulis ku ujang jadi buku. Buku nu ditulis ku ujang dibaca ku Aden. Ku Aden dibejakeun ka Udin. Tanu dibejakeun ku Aden ka Udin disebut ilmu akli. Jadi ilmu akli teh ilmu beja, ilmu kognitif, ilmu anu diapalkeun. Di antarana nyaeta beja nu dibejakeun deui, jadi tungtungna pabeja-beja.
kakara ilmu yakin can karasa can ngalaman kakara cenah. Taudin panasaran kana beja ti Aden yen kopi teh kieu kieu kieu. Tuluy Udin teh indit ka warung rek mecakan nah bener nu dibejakeun ti Aden teh nah bohong. Udin nginci ka warung meuli kopi, tuluy eta kopi ditunyuh ku Udin make cipanas tuluy diinum. Tadi dinya Udin mengakui jeung menyadari jeung ngarasakeun jeung ngalaman heueuh bener nu eta nu dicaritakeun ku Aden teh yen kopi teh kitu da sabab eta teh nyata jeung karasa. Tah eta disebut ilmu ahwal. Jadi ku dibigawena ilmu akli engke ningkat kana ilmu ahwal. Da ayeuna mah ilmu Udin teh ningkat nambahan nu tadina ngan saukur nyaho nu tadina ngan saukur beja ayeuna mah geus lain beja deui da sabab geus dialaman sabab geus dirasakeun. Jadi akli mah kana akal ari ahwal mah kana rasa. Tanepina urang kana ilmu akli jeung ilmu ahwal teh aya prosesna disebut ta'alum insani, nyaeta ku cara diajarkeun ti manusia ka manusia saperti orang kieu ayeuna melalui pengajian, melalui perkumpulan, melalui kelompok majelis taklim dan sebagainya. Dan ngajarkeun ilmu ti manusia ka manusia anu samodel kitu eta teh suatu proses anu disebut ta'alum insani. Ari ilmu asror mah nyaeta ilmu ngeunaan perkara-perkara anu tersembunyi anu sifatna rahasia. Prosesna disebut ta'alum robbani atawa laduni. Jadi laduni teh lain ilmuna tapi prosesna nyaeta proses anu langsung ti sumber aslina tinu kagungan sadaya ilmu ku ngalangkungan suatu mekanisme tertentu. Jadi ilmu asrama ilmu anu limpahan langsung ti Rabbuna saperti nu dilimpahkeun ka para nabi jeung ka para wali. Nu dilimpahkeun ka para nabi disebut wahyu, nu dilimpahkeun ka para wali disebut ilham. Ari ilmu nama bisa ilmu naon wae, bisa ilmu matematika, bisa ilmu alam, bisa ilmu falak, bisa ilmu tafsir, bisa ilmu tentang masa lalu, bisa ilmu tentang masa depan jeung sajabana. Lumunang ilmu asror mah biasana nyaeta jalma-jalma anu geus bisa meulah dadana. Hartina geus bisa ngaluarkeun tina dadana sakabe perkara anu ngotoran kana fitrah kamanusiaanana. Ayeuna lamun ku ujang dibayangkeun eta dada ujang dibelah ku ujang aya naonan di jerona? Di antarana nyaeta aya adat nu kakurung ku dada. Aya adat kasatoan, aya adat kasetanan. Da urang kudu bisa ngalupaskeun si goreng adat tong diingu dina jero dada tong dikulungan wae dina jero dada da eta teh lain manuk.
si goreng adat teh diantarana nyaeta tekaopan, tupayaan, gerehan, cegekan, getas harupateun, mangmang dina kayakinan, kadedemes kana dunya iri dengki ujub liat takabur, taeta disebutna si goreng adat anu kakurung dina jero dada orang masing-masing. Da cahaya robbaniyah teh moal asup sabab kepindingan ku eta moal tobros urang kana perkara-perkara asroriyah salila dada urang teu dibelah nyata teu dikeluarkeun si goreng adatna. Jadi ilmu mah sifatna teh papanggih-panggih ajang. Mun ujang nu manggih eta ilmu teh keur si ujang. Jadi kapanggihna kudu neangan, beunangna kudu butuheun. Matak engke lamun ujang geus winuhung ku ilmu jembar ku panalar sugih ku pangarti geus tuntas tina didikan jasmani jeung rohani. Sing nyaho kana adabna jeung kana kabijaksanaan ilmu. Diantara adabna nyaeta teu dibikeun kacuali kanu butuheun. Diantara kabijaksanaanna nyaeta dinamikeunna kudu ngukur kakujur. Dosa kabeh nu dipenta dibikeun dinamikeuna oge saluyu jeung kapasitas, saluyu jeung kapabilitas nu mentana nu erek narimana. Sok sanajan mentana sakarung ari kakuatan nu mentanangan sakilo mah sakilo we berena. Sabab mun mere leuwih tina kapasitas jeung kapabilitas nu narimana engke kadituna moal jadi maslahat tapi bisa jadi mudorot anu matak cilaka ka dirina. Kadituna lain jadi solusi keur eta jalma tapi malah jadi masalah anu anyar. Jadi kadon nambahan masalah. Nya kitu deui ayeuna urang dina posisi salaku jalma-jalma anu tholabul ilmi. Urang ge sing ngarti. Mun urang nanya ke ajengan ku ajengan teu dijawab. Mun urang minta kaajengan ku ajengan teu dibere, ulah nimbulkeun goreng sangka kaajengan. Komo nepi ka pundung mah kapok teu ngaji-ngaji deui da kusabab pertanyaanna dijawab, da kusabab pamentana teu dicumponan. Ulah kitu. Sabab dina ilmu mah kudu malapah gedang, kudu bertahap, kudu berproses. Na wajar keur jiwa-jiwa muda mah pan hayangna sakaligus, hayangna instan, cukup ku sakali ngaji sakabeh ilmu kataekan. Sangkuriang gitu sanggupeun pan kaberangan komo maneh lain sangkuriang. Jadi kudu ngeureuyeun, kudu nikreuh, da sabab eta teh sabagian tina pangabdian, sabagian tina kewajiban urang masing-masing selaku jalma-jalma anu mengikrarkan diri, jalma-jalma anu beriman. Jadi nikreuh dina nungtut ilmuna jeung nikreuh dina ngamalkeunana. Dan keoge ngaluhuran seiring berjalanna waktu. Gunung ge pan ku dikeureuyeun mah bisa aya di sahandapeun mumuncangan.